Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, para siswa kalih sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan televisi edukasi. Mugia sinareng salamet nyarengan Bapak, Ibu, saderek enggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang tiasa patepang dina acara ngaguar pangajaran bahasa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut anu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Alfukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan bahan pangajaran bahasa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawungku 2 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum bahasa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa dina lawungan nu kadua hidup terus diajar ngeunaan papasingan pakeman basa nyaeta paribasa, babasan, rakitan lantip sareng kiasan kecap. Tah dina lawungan katilu materi nu baris dipedar teh nyaeta ngeunaan wangun atau papasingan pakeman basa nyaeta cacandran, uga, caturangga jeung repok. Sok sanajan ayeuna hidup nuju aya dina kaayaan pandemi, tapi tangtuna ulah dugi nyirorotkeun minat hidup kanggo diajar. Tetep semangatnya. Engke sarengsena ngaregepkeun pedaran hidup bisa anu kahiji ngabedakeun antara cacandran, uga, caturangga jeung repok. Anu kaduana hidup tiasa ngalarapkeun cacandran, uga, caturangga jeung repok teh dina kalimah. Hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan wangenan cacandran. Cacandran teh nyaeta panataan kana pasipatan tempat anu sabreh nama siga nujum atawa ramalan. Pasipatan tempat anu ditataan teh henteu diebrehkeun sacara welena, tapi rereana mah disalindungkeun atawa disindirkeun. Contona Bandung heureun ku tangtung, Garut jadi pangirutan. Bandung heureun ku tangtung nu dipimaksud mah nyaeta Bandung ayeuna mah loba gedong sigrong cing jarum kining. Eta contoh cacandran. Anu kadua nyaeta ngeunaan uga. Uga teh nyaeta sarupaning tujuman anu aya patalina jeung parobahan penting. Babakuna mah parobahan kaayaan nagara. Contona uga Bandung. Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Contoh lainna uga Galunggung. Sunda Nanjung lamun pulung turun ti Galunggung. Uga Banten contohna Nagara Kartaraharja lamun Lebak cawane geus kapanggih
Taya ngeunaan uga anu satuluyna nyaeta ngeunaan caturangga. Caturangga teh nyaeta pakeman basa anu nuduhkeun tanda-tanda pikeun mingka nyaho hade gorengna watak kuda mun diingu teh atuh di kukut. Contohna kieu ya. Satria pinayungan atau pinayungan nyaeta watak kuda anu hade matak mulia kanu ngingu tandana kukulicirana dina tonggong handapeun selak belah katuhu. Tuluy aya oge sekar panggung nyaeta watak kuda anu hade mawa rahayu kanu ngingu tandana bulu suku kuda teh dihandap nepi katuurna opatanana bodas. Tuluy ayeuna ngeunaan repok. Naon aya repok? Nah, repok mah nyaeta tujuman anu patalina jeung cara nganyahokeun alus henteuna nasib dua jalma anu keur laki rabi. Maknana anu dikandung aya dua rupa nyaeta hiji anu alus maknana kayaning ratu sabdaning pandita padaringan kebak sangga waringin satria lalaku. Anu kadua anu goreng maknana kayaning pisang punggol lumbung gumulung tunggak kasemi. Eta ngeunaan repok contoh-contohna. Para siswa kumaha tos kahartos mentena jenis pakeman basa nu tos dipedar di luhur? Tah supados langkung kahartos hayu kerjakeun latihan soal nu ieu. Dipedar dina ieu lawungan ngeunaan pasingan pakeman basa Sunda nu sanesna urang pedar dina lawungan Minggu Payun. Mugia pedaran dinten ieu tiasa kacangkem ku hideep. Ka Garut ka tukang cukur, ka Bandung mese rambutan. Sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun tirengrengan MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadayana enggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih salami ngadugikeun aya anu teu sapagodos wilujeng kantun wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.